kairing dalam pepeli rek benar carita wayang. Ada guan datang si Cepot Ada guan datang si Dawala keur dipapageun ku Gatot Kaca na teh euy. Oh kitu? Heeh. Tungguan we. Tunda lampah eta kacarios di leuweung aya denawa. Jangkung gede simar dada dibarengan ku batur-baturna milarian Astra Jingga. Sami pamaksadanana pikeun ngarebut ilayang Jamus Kalemusada. Hei, dulur-dulur, henge. Ayo, apruk ieu leuweung dulu, henge mangga. Cepot dek buburu aing sabab geus dianyurkeun saha anu bisa menangkeun si Cepot. Bari beunang layang Jamus Kalemusadana si Cepot kabawa bangkena dina harti bakal menang hadiah, menang door prize. Dulur, hege ayo tuturkeun aing. Aya milik aing lamun beunang teh mangaran si Copet. Saha? Oh eta si eta. Kabeneran pisan pamajikan aing teh hayang rak piring. Sugane kabeuli heueuh. Ngeunah ngabelekuk teh euy. Ada duduk. Halah. Komo dituntut kitu mengeunah pisan euy. Nayaga anu nyarangan sadaya ngaturkeun lagu nyangakeun kawilujengan ka sadaya kaundang kanu jauh sok tiba. Suka teuing lamun panggil. Pulang pada aya naon atuh abang. Kabeneran uing teh poe isukan dek kabobotohan domba diadu. Dinten anjing. Dek latihan heula ngigana ngabobotohan. Sok latihan heula. Gemang gening
saha nu kudu ditiangan teh si cepot euy wayahna kaco apruk rupana teh beungeut teh beureum baju hideung atuh eta mah gudang garam lah eta mah udud atuh siap dek ditiangan ngaranna copet cepot sok kayaknya asra Sairang dinas Tuhan tertuang Pangeran kuasa sing kasur pangutuk ningel nah ini dengan syakedeung lama-lama apa-apaan sahaja mana yang saya akan ala sekarang ngaranna cepot jalma mana Amarta raja atau rakyat gampang jalma kaya jalma balangsak nah kajalma kaya saja banyak hartana lain jimatna layang jamu sekali musyada teh dibawa ku si eta sakarang nah teuing bangsat mana jalmana heupan urang teangan ayeuna ka mana ngaprakna engke kalebak ka itu mangga kahanap sabaraha jalma sorangan gampang acak-acak sama saya balaga jalma nyetak kitu dulu aya baladna eueuh ngan sorangan mangalah baraya datang sadayana lain didenge-denge teh sia mau ngomong teh dina we terus nah jangan lain jangan eta mun eueuh kakagok ngomong dina eueuh kakagok da bakat meureun deui nya geus biasa nya ai nyebut sambal lada si anjing sambal teh lada ngaranna naon kahakanan yang lada tapi si goblok dia halo ai nyebut piring wadah kahakanan duh ampun ya jorok gagabah aduh ai nyebut tespong lalab anjing bener alah ari nyebut Malangbong jalan ka Banyar anjing aduh alah nyahoan ai nyebut Kalipucang jalan ka Pangandaran anjing ai nyebut Garut jalan ke Samarang anjing ai nyebut Bupati atasan camat
Hai nyebut lurah bawahan camat. Anjing. Oh benar ya jadu hese gua. Panon mata lengan pandangan tangan suku alat ngalangkah beteng padaharan huntu alat baranghakan aing mah kapanggih wae alah lamun ngalagu sia mah ngalagu mah hese bangga kagak saya mah cacalawakan mah gampang cacalawakan yang ada nadanya ngalagu teh cacalawakan yang aya nada kieu eling-eling mangka eling iya gampang naon sia sadar mangka sadar anjing rumingkang di bumi alam anya celang kamar capada dharma wawayangan bae dharma wawayangan saja mangga dharma wawayangan bae anak kasasar lampah sama tamaa anak kasasar lampah ieu nu hese mah goblok nafsu nu mata kaduhung heseun anjing heseun hese saja gampang naon sia nafsu nu mata kaduhung sok amarah yang mata hanyaka aduh anjing teh kapanggih badan anu katempuhan awak yang kababawa deh ampun aing budak leutik bisa ngapung anak-anak ngawang-ngawang ih aing mah ngapungna sok tengah puting ngawang-ngawangna pada malam dih aing mah euy sarupaning bumbuhan nu di teanganna kahakanan aprak-aprakan alah nyebut bujur pantat nyebut kanyut tatangana palangkakan deuh anjing ai nyebut bool liang tai anjing goblok gening becus ya teh anjing katipu aing aduh ampun sia betes geuning eta aduh ampun Gusti Nu Maha silaka geuleuh kunaon ngewa kunaon jelema ka aing fitnah saha nu nyebarkeun ieu fitnah